Warabi'u sareng ari anu kaopatna ayyu sohiha eta yen nyohehkeun ieu muta'allim ma kana perkara yaqra'u anu maos ieu muta'allim hukana ma qabla hifdihi dina sameme ngapalkeunana ieu mah tashihan kalawan nashe jayyidan anu sae imma ala syaihi boh payuneun guru au ala ghairihi atawa payuneun lian syekh mimman ti jalma yumkinu nu nguatkeun ieu iman hu kana eta eman wa yahfadhu sareng nalar ieu si muta'allim hu kana eman ba'da dalika dina sabada tasheh hifdon kalawan ngariksa muhkaman anu dikuatkeun suma yukariro tuluy ngabulak balik ieu muta'allim hukana eman ba'da hifdihi dina sabada nalarna ieu eman takroro muadibin kana ngabulak balik anu langgeng konsisten wala yafadho jeung ulah nalar ieu si muta'allim sayan kana hiji perkara qabla tashihi dina sameme nashehna ieu syekh bi annahu karna sanyana ieu hifdu qabla tashih yuki'u eta nibakeun ieu hifdu fi tahriki dina nyalahan wa qad taqaddama jeung nyata tos dipayun naon anal ilma sayatos nari ilmu la yukhadu eta teu dicandak ieu ilmu minal kutubi tina pirang-pirang kitab fa innahu mangka sayatosna ieu ilmu akhdu min adharri eta min adharril maqasidi eta tina sapalihna bahaya karuksakan wayan bagi sareng peryogi naon ayyuhdiro yen ngahadirkeun ieu muta'allim indad dawati indahu disandingeun muta'allim adzawata kana wadah tinta wal kolama jeung kana kolam wasikina jeung peso yusliha supaya ngaluskeun ieu si muta'allim wa yahbito sareng ngabates ieu muta'allim kana perkara yusohihu anu nyohehkeun muta'allim kana emak lugatan dina bahasana wa i'roban jeung dina i'robna wal khamisu jeung ari anu kalimana ayyubakiro eta yen panginas ieu muta'allim lisami'il ilmi pikeun ngupingkeun ilmu la siaman terutama al hadisu eta hadis wala yumila jeung ulah ngabeikeun ieu si muta'allim al istighola kana katungkul bihi ku hadis wa bi ulumihi jeung ku pirang-pirang ilmu na hadis wa nadhari jeung ningali fi isnadihi dina sanadna ieu hadis
wa ahkamihi jeung pirang-pirang hukumna ieu hadis, wa fawaidihi jeung pirang-pirang paedahna ieu hadis, wa lugatihi jeung bahasana ieu hadis, wa tawarikhihi jeung sejarahna ieu hadis. Wa ya'taniya jeung merhatoskeun ieu muta'alim awalan dina ngawitan bi Shahihail Bukhari kana dua kitab Sahih Bukhari wa Muslimin jeung Sahih Muslim. Summa baqiyatil kutubi tuluy sasesana pirang-pirang kitab al usuli anu pokok, al mu'tamadati nu dijadikeun tatagenan fi hadas sya'ni dina ieu tingkah. Kamuwatta saperti kitab Muwatta, kamuwatta Imamil Malikin saperti kitab Muwatta kagungan Imam Malik, wa sunani Abi Dawud sareng Sunan Abi Dawud, wa Nasai sareng Sunan Imam Nasai, wa Ibnu Majah sareng Ibnu Majah katelahku kitab Kutubus Sittah, wa Jami' Tirmidzi jeung kitab Jami' At-Tirmidzi. Anu terkenal di urang mah dua Sahih Bukhari jeung Sahih Muslim. Padahal anu masyhur teh genep disebatna Kutubus Sittah eusina hadis kabeh. Wala yang bagi jeung teu peryogi naon ayak tasiro yen ngaringkes ieu si muta'alim. Alama kana perkara wari mate aqalu eta langkung saalit min dalika tina Sahih Bukhari Muslim. Wa ni'mal mu'ini jeung pohara pisan alusna. Naon al mu'inu anu nulungan lil faqihi ka ahli fikih. Kitabus Sunanil Kabiri ari kitab Sunan al Kabir li Abi Bakril Baihaqi kagungan Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Fa innal hadisa mangka sayaktosna hadis ahadu janahayil ilmi eta salah sawios dua jangjang ilmu bisyariati dina syariat wal mubayyinu jeung anu ngajelaskeun likasirin kana seueur minal janahi tina jangjang al akhori nusanes wa huwa sareng ari janahil akhor al Qur'anu eta al Qur'an. Qala nyariosa imamuna imam urang sadayana Asy-Syafi'i tegasna Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an. Man ari saha jalma nadzara eta anu ningalian ieu man fil hadisi dina hadis qawiyat mangka kuat naon hujjatuhu hujjahna man wasadisu jeung ari nu kagenepna eta idza saroha di mana ngajelaskeun muta'alim mahfudzotihi kana hafalanana ieu muta'alim al mukhtasarati anu diringkes wal dhobato jeung ngabatas ieu si muta'alim maka na perkara piha nu tetep dina mahfudzat minal iskalati tina pirang-pirang kasulitan wal fawaidi jeung pirang-pirang faedah al muhimmati anu penting. Intaqala mangka pindah ieu si muta'alim ila bahsil mabsutoti kana ngabahas pirang-pirang anu lega. Mabsutoh lega penjabaranana maksudna ma'al mutola'atid daimati sarta nelaah anu langgeng. Mutola'ah nelaah ningalian wa ta'liqi majeng nyantelkeunana perkara
yamurru anu ngalewat ieu muta'alim bihi kuma au yasma'u atawa nguping ieu muta'alim hukana ma minal fawaidi tina pirang-pirang faidah an-nafisati anu berharga wa masailid daqiqati jeung pirang-pirang masalah anu detail wal furu'i jeung pirang-pirang cabang al-gharibati anu langka wa halil muskilati jeung ngaguar kasulitan wal furuqi jeung pirang-pirang cabang baina ahkamin anu tetep di antara pirang-pirang hukum mutasyabihatin anu samar min jami anwa'il ulumi tina sadaya pirang-pirang warna ilmu wal takun jeung bukti naon himmatuhu cita-cita muta'alim pitolabil ilmi dina nyupri ilmu aliyatan eta nu luhur falayak tapi mangka ulah ngarasa cukup ieu muta'alim biqalilil ilmi ku saeutikna ilmu ma'a imkani sartana mungkin kasirotin anu seueur walayak na'u jeung ulah ngarasa puas si muta'alim min irsil anbiya'i tina warisan para nabi biyasirin ku anu saalit wala yuakhiru jeung ulah ngengkekeun ieu si muta'alim tahsila faidatin kana ngahasilkeun faedah tamakana anu mungkin ieu si muta'alim min hatina faidah fa inna li ta'khiri apatin karna sanyana eta ngengke-ngengke afatin aya pirang-pirang bahaya wali annahu jeung karna sayaktos nasi muta'alim ida hassola di mana ngahasilkeun si muta'alim hakana faidah fi zamani dina waktos al hadiri anu ayeuna hassola tahasil ieu muta'alim fi zamani sani dina zaman anu kadua goiroha kana salianti faidah wayagtanimu jeung ngarampas ieu si muta'alim waqta faraghihi kana waktu kosongna muta'alim wa nasyatihi jeung sumangetna muta'alim wa zamana afiyati jeung kana waktu sehatna muta'alim wa syarkho sababihi jeung kapamudaan muta'alim qabla urudil mawani'i dina samemeh datangna pirang-pirang nu nyegah wal yahdar jeung kudu sieun si muta'alim min nadri nafsihi tina ningali dirina muta'alim bi ainil kamali ku paningali anu sampurna wal istighnai jeung ngarasa cukup anil masyayikhi ti pirang-pirang guru fa inna zalika mangka sanyana ieu nazar eta ainul jahli datiahna kabodohan wal humki jeung datiahna kumprung qala nyariosa sayyidut tabi'ina para sayyidut tabi'ina pingpinan para tabi'in Sa'id bin Jubair tegasna Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala la yazalu moal leungit saha arrajulu lalaki aliman eta berilmu ma ta'allama salagi ngaji ieu si rajul faida taroka mangka dimana ninggalkeun rajul at-ta'alluma kana ngaji wadonna jeung nyangka si rajul annahu sanyana rajul teta qadis tagna
nyata ngarasa cukup ieu si rajul pahuwa mangkari rajul ajhaluma eta pang bodona perkara yakunu anu bukti ieu rajul wasabi ujeng ari anu katujuhna eta ayal zama yen ngamistikeun si muta'alim halaqata syaikhihi kana riungan guruna muta'alim pitadrisi dina ngaderes wal iqra'i jeung maos idza amkana di mana mungkin ieu luzum painau mangkasanya na ieu luzum la yazidu eta moal nambahan ieu luzum hukam muta'alim illa khairon kecuali kana sae wa tahsilan jeung kana ngahasilkeun wa adaban jeung kana tata krama wa tafdilan jeung kana kautamian wa yajtahidu jeung sungguh-sungguh ieu muta'alim ala muadobati khidmatihi kana ngalanggengkeun khidmah ka syekh wal musyara'ati jeung tanginas ilaiha kana khidmat fa inna dzalika mangka sayatosna ari khidmat yuksibu eta ngahasilkeun ieu dzaliku ka muta'alim syarofan kana kamuliaan wa tabjilan jeung kana kaagungan wala yaktasiru jeung ulah ngaringkes muta'alim fil halaqati dina riungan ala sama'i darsihi kana ngupingkeun deresan guru pakot wungkul idam kana di mana mungpin ieu adamul iktisor hukam muta'alim baliyatani balik ta perhatosan ieu muta'alim bisa irid durusi kana sasesana pirang-pirang deresan al masruhati anu dijelaskeun dobton kalawan ngabatas wa ta'liqon jeung nyantelkeun inih tamala lamun mikul naon zihnuhu pikiran ieu muta'alim dalika kana sairud durus wa yusariku jeung ngabarengkeun si muta'alim ashabaha ka pirang-pirang nu ngabogaan durus hatta ka'anna kulla darsin nepi ka saperti sanyana setiap deresan min hatina durus lahu eta milik muta'alim pa in ajaza mangkalamun apes ieu si muta'alim andobti tina ngumpulkeun andobti jami'iha tina ngumpulkeun sakabehna durus faliyatan mangka perhatian ieu si muta'alim bil ahami ku anu leuwih penting pal aham tuluy anu leuwih penting min hatina durus wayan bagi sareng paryogi naon ayat azakaro yen ngingetan saha at-tolabatu pelajar makana perkara waqa'a anu tumiba ieu ma pi majlisi saikhi dina majelis guru minal fawaidi nyatana tina pirang-pirang faedah wa dawabiti jeung pirang-pirang batasan wal qawaidi jeung pirang-pirang kaidah wa ghairi dzalik jeung salianti fawaid dawabit qawaid wa ayyu'idu jeung yen ngabalikan ieu tolabah kalama syaikhi kana cariosan guru pi madina perkara bainahum anu tetep antara ieu tolabah disebut mudzakarah teh fa inna lil mudzakarati karna sanyana eta tetep pikeun mudzakarah silih ngingetan naf'an ari aya manfaat aziman anu gede qala nyariosa al khatib Syekh Khatib al Baghdadi
Wa afdalul mudzakarati jeung ari pangutamana mudzakaroh silih ngingetan eta mudzakaratul laili mudzakaroh dina waktu peuting. Wa qad kana jeung nyata buktos sajamaatun golongan minas salafi ti golongan ulama salaf yabdauna eta ngamitian ieu salaf fi mudzakarati dina mudakarohna minal isya'i dina waktu isya. Parubbama lam yakumu terkadang tengadeg ieu jamaah hatta yasma'u sehingga ngupingkeun ieu jamaah adzana subhi. Subhanallah. Kana adzan subuh ulama salaf titos isya nepi ka subuh mudakarohna. Fa idza lam yajid mangka di mana teu manggihan ieu si muta'alim man ka jalma yudzakiru nu ngingetan ieu man nu ngingetan muta'alim zakaro mangka silih elingan ieu muta'alim nafsahu kana dirina muta'alim binafsi ku dirina muta'alim deui. Wa karoro jeung ngabulak-balik ieu si muta'alim makna kana maknana perkara sami anu nguping ieu muta'alim hu kana emak walafdohu jeung kana lapadna ieu emak ala qalbihi dina hatena muta'alim liyu'alliqa supaya ngaitkeun ieu muta'alim atawa nyantelkeun muta'alim zalika kana makna ala khotirihi kana hatena si muta'alim. Fa inna takrorol makna mangka sanyana ngabulak-balik makna alal qalbi dina hate eta katakrori labdi saperti ngulang-ngulang lapad ala lisani dina lisan sawaan barina sarua bisawain ku anu sarua deui. Wa qala jeung saeutik naon ayyufliha yen untung sahaman jalma iktasara nu ngaringkes ieu man ala tapakkuri kana mikir wa ta'akkuli jeung kana ngarenung bihadrati syaihi di payuneun guru khosotan barina anu khusus sumaya truku tuluy ninggalkeun ieu man hu kana tafakkur wa yakumu sareng ngadeg ieu man wala yu'awidu jeung teu ngabalikan deui man hu kana tafakkur. Wasaminu jeung ari anu kadalapana eta idza hadoro di mana hadir si muta'alim majlis sasyikhi dina majlis guru yusalimu tah uluk salam ieu muta'alim alal hadirina ka anu araya bisautin nganggo soanten yusmi'u anu ngupingkeun muta'alim jami'ahum kasakabehna ieu hadirin isma'an kalawan panguping muhaqqaqon anu dipastikeun wa yakhusu jeung ngahususkeun ieu muta'alim asyaikha ka guru bi ziyadati tahiyatin kalawan nambahan penghormatan wa ikramin jeung ngamuliakeun. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui idza hadara yusallima uluk salam si muta'alim idan sorofa di mana balik ieu muta'alim wa idza salama jeung di mana uluk salam ieu muta'alim fala yakhotta mangka ulah miheulaan ieu si muta'alim ulah ngalengkahan muta'alim riqobal hadirina kana beuheungna jalma nu haladir ila qurbi syaikhi kana nyaketan guru balia jelisu balik tacalik wae si muta'alim haisun taha dina sakira tos rengse geus beak bihi ku ieu haisun taha naon al majlisu tempat calik ila ayu soriha kecuali yen ngajelaskeun lahu ka muta'alim sa syaihu guru wal muhadiruna jeung anu haladir sadaya bitaqaddumi kana majeng
watakhoti jeung kana ngalengkah dipersilahkan mamang garek diuka hareup sok sanajan kaberangan oge au ya'lama tawa uninga ye si mutalimin halihim tina tingkahna muhadirin isarodalika kana ieu taqaddum pala baksa mangka teu naon-naon wala yukimu jeung teu ngadeg ieu si mutalim ahadan ka hiji jalma min majlisihi tina tempatna ieu ahad au yuzahimu atawa seseledep ieu si mutalim hu ka ahad qasidan barina anu ngamaksud ngahaja teh fa in asaro mangkalamun ngaheulaan saha hu ka mutalim sal goiru batur bi majlisihi kana tempatna goir lam yakbal ulah nampa ieu si mutalim hu kana ieu isar ila yakuna kecuali yen bukti bidalika dina itu isyar naon maslahatun ka maslahatan ya'rifu anu nyaho ieu mah hakana maslahah ya'rifu nu nyaho hakana maslahah kitu saha alqaumu kaum wayan tapiuna jeung ngalap manfaat ieu kaum biha ku ieu maslahah min bahsihi tina ngabahasna muta'allim ma'asyi sartana guru ingda qurbihi nalika deuketna muta'allim min huti syekh auli kaunihi atawa buktina ieu muta'allim kabiros sinni eta nu leuwih kolot umurna au kasirul fadilati atawa loba kautamaanana wassolahi jeung kaalusanana wala yajlisu ulah diuk si muta'allim wasatol halaqati dina tengah-tengah riungan wala kuddama hadin jeung ulah miheulaan hiji jalma ila ingda darurati kecuali dina nalika darurat wala baina sahibaini jeung ulah di antara dua babaturan illa biridohuma kecuali aya ridho sahibain wala paukoman jeung ulah luhureun batur huwa ari man teh aula eta leuwih utama minhu ti si muta'allim wa yajtami'u jeung kumpul saha arrufaqo pirang-pirang babaturan bidarsin dina ngadares wahidin anu sahiji au durusin atawa pirang-pirang pelajaran pijihatin dina arah wahidatin nu sahiji liyakuna supaya bukti naon kalamu syaihi cariosan guru ilaihim ka ieu rufaqo jami'an kalawan sadayana ingda syarhi dina nalika ngajelaskeun watasi ujeng ari nu kasalapana eta alla yastahiya yen ulah isin ieu muta'allim min su'alima tina naroskeun perkara askala anu sulit ieu ma alaihi ka muta'allim wa tafahumima jeung ngarti na perkara lam yakil anu teu maham ieu si muta'allim hukana emma bitalat tupin kalawan leuleuy wa husni khitobin jeung nyarios anu sae wa adabin jeung tata krama wa sualin jeung naros wa qad gila jeung nyata dicarioskeun sahaman jalma roko anu ipis naon wajuhu pamenteuna man anis suali tina naros doharo tah dohir naon naksuhu kurangna ieu man ingda jetima irrijali nalika kumpulna pirang-pirang lalaki cokolot mamalu bertanya sesat di jalan teh wa qala sareng nyariosa mujahidun imam mujahid rahimahullah
la yata'allamu ulah ngaji al ilma kana ilmu saha mustahyi jalma anu eraan wala mutakabbirun jeung ulah ngaji jalma anu sombong. Wa qalat jeung nyariosa Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu an rahima mugi ngarahmat sallo Gusti Allah nisa al ansori ka pirang-pirang istrina Ansor. Lam yakun teu bukti naon al haya'u isin yamna'u eta nyegah ieu haya hunna ka ieu nisa ayyatafaqqahna tina yen maham ieu nisa pidini dina agama. Wa qalat sareng nyariosa Ummu Salim li Rasulillahi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yastahia yen Allah yastahyi yen teu nyumputkeun Allah teu ngaraos isin teh teu nyumputkeun anil haqi tina hak hal alal mar'ati naha ka istri min goslin ari mandi adus idan dina waktu ngimpi hiya ari ieu mar'ah ihtalamat eta ngimpi jima ieu mar'ah wala yas'alu ulah naro si muta'alim an syai'in tina hiji perkara bi ghairi maudihi dina lian tempatna ieu syekh illa li hajatin kecuali aya pangabutuh au ilmin atawa kanyaho bi isari syaikhi kana milihna guru dalika kana ieu soal. Wa idza sakata jeung di mana repe saihu guru anil jawab tina ngawaler lam yuliha mangka ulah ngadesek ieu muta'alim alaihi kasyekh. Wa in akhta'a jeung lamun kasalahan ieu syekh pil jawab dina ngawaler fala yaruddu mangka ulah ngadebat ieu si muta'alim pil hali dina tingkah harita alaihi kasyekh. Wa kama jeung saperti perkara yang bagi nu peryogi ieu ma li talibi pikeun anu nyuprih naon Allah yastahyi yen ulah isin ieu si talib minas suali tina naros pakadzalika mangka eta nya kitu deui yan bagi la yastahyi teu ngaraos isin talib min qaulihi tina ngucapkeun si talib la afhamu kana lapad la afhamu teu maham abdi. Ida saala di mana naroskeun hukamu katolib sa saikhu guru. Hal pahim tak cek guru teh naha paham anjeun. Wa wa sareng ari si talib layap hamu eta teu paham ya si talib. Wal asyiru jeung ari anu kasapuluhna ayyura iya eta yen ngajaga ieu si muta'alim naubatahu kana giliran ieu muta'alim. Fala yataqaddama mangka ulah miheulaan muta'alim alaiha kana naubah bi ghairi ridoman ku eueuhna guruna ku eueuh ridona jalma hiya rieu naubah lahu ka ieu eman. Ruwiya diriwayatkeun naon anna ansorian sayaktosna sahabat Ansor Ata eta dongkap ieu Ansor Rasulullahi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna ros ieu Ansor hu ka Rasul wajaa sareng dongkap ba'dahu dina sabada Ansor saharojulun hiji lalaki. Min Sakifin ti golongan Bani Sakif.
Yas'alu anu naros ieu rajuluhu ka rasul. Pakola mangka ngawaler saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akho Syakikin, wahai dulur Bani Syakik. Innal ansoriya sanyana sahabat Ansor qad sabaqo. Nyata tos tipayun ieu Ansor ka anjeun. Bil mas'alati kana naros pajlis mangka pek calik anjeun kaimanabda'a supaya ngawitan kami bihajatil ansoriyi kana kabutuhan kaum Ansor qabla hajatika dina samemeh kabutuhan anjeun. Qala nyarios al khatib Imam Khatib yustahabu disunatkeun lisabiki pikeun anu ti heula naon ayu qadima yen ngaheulakeun ieu si sabik ala nafsi kana dirina sabik man kajalma kana nu bukti ieu man teh goriban eta anu asing lita aku dihormatihi supaya nguatan kahormatan ieu man wa kadzalika jeung eta nya kitu di takdinmu man ida kana di mana bukti lil mutaakhiri pikeun anu terakhir naon hajatun aya pangabutuh doruriyatun anu ngadesek walima sareng uninga ha kana ieu hajat sal mutaqaddimu nu ti heula fa inau mangkasanyana ieu mutaqaddim yusiru eta ngaheulakeun mutaqaddim hu ka mutaakhir au asyara atawa masihan isyarah sahasaihu guru bitaqaddumihi kana heulana ieu mutaakhir limaslahatin karna kamaslahatan roa nu ningali ieu syekh kana maslahah payustahabu mangka disunatkeun naon isaruhu ngaheulakeun mutaakhir wayah sulu sareng hasil naon taqaddumun naubati ngaheulakeunana giliran bitaqaddumil huduri ku ngaheulaan anu hadir pi majlisi saikhi di tempat guru au ila makanihi atawa kana tempatna guru wala yaskutu jeung teu ragrag naon haku hakna ieu man bidahabihi ku angkatna ieu man ilama kana perkara yudtoru anu disedek ieu man lahu kana ma kakodoi hajatin saperti nyumponan pangabutuh au tajdidi wuduin atawa rek nganyar-nganyar wudu ida ada di mana uih deui ieu man ba'dahu dina sabada isan wa ida sabako jeung di mana ti heula naon isnani saha isnani dua jalma wa tanajaa jeung parasea ieu isnani ukri'a mangka dikoclok bainahuma di antara tanazaa au qaddama atawa ngaheulakeun sahasaihu guru ahaduhuma ka salah sahiji ieu isnani ingkana lamun bukti ieu ahad teh mutabarian eta anu gawe alus wallahu a'lam bishawab. Rabbana